أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rakaatani minal lail, 2 rakaat bae salat dilaksanakeun ti peuting khairun, leuwih bagus tibatan nu disorot ku panon poe dunia. Berarti 2 rakaat urang salat ti peuting leuwih bagus tibatan dunia, maka sorot ku panon poe kan dunia. Bayangkeun ku urang dunia nu sakieu ku urang dimumulena bandingkeun jeung salat 2 rakaat tengah peuting, masih bagusan 2 rakaat, masih kena teu kabita kena ieu di bejaan tah. Nah, berarti kan hebat jasa tah salat ti peuting. Haju saat-saat urang poe ki poe urang hudang. Eta teh maknana naon? Bakal caang di jero kuburan. Ambyah zalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqam. Tapi kulantaran urusan maut mah urusan Allah, aya nu kolot tur geringan bae angel kapae teu pae-pae incuna geus minta cai deui teu pae-pae. Aya anu dipake karesep jasa ku urang lantaran calon pamajikan urang kabogoh urang sabinggu deui rek dikawin ku urang kageleng kareta pae maot. Nah ieu urusan maut. Rarasaan urang-urang ge lila keneh jasa ka maot. Ai kamari ajengan Syihab di Pakoh Haji teh magrib masih biasa keneh, isya masih biasa keneh, kunaon ai subuh aya undangan maot. Ternyata jam 3 teu muriang deui maot. Ai ieu mah Haji Pendi geus kebel paehna. Geus kebal sebenarnya mah maksudna bobogan. Geus kebal tirup-tirup. Geus obatan ka mah. Haji jelemana hirup keneh. Nah iyalah masalah maut. Jadi maut eta ninggalkeun dunia nusa terus-terusna. Nu bagus nama urang memeh maut kuari geus bisa ninggalkeun dunia. Memeh nyawa urang kaluar urang geus bisa paeh ti heula. Cak Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu. Paraeh heula maraneh geurage memeh maneh paeh. Jadi orang titah bunuh diri. Mulai tas ngaji ti dieu marawa peso. Urang gorok maneh bunuh diri. Cak Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu. Paraeh maraneh memeh maneh paeh. Orenganan lain titah maehan diri, lain titah urang cara bom bunuh diri lain cara PKI lain, komunis lain. Horenganan memeh urang maut jadunya mah bakal ditinggalkeun paehan heula kahayang urang terhadap dunia.
Abeh begitu urang maut geus eueuh beung berat. Urang kieu betah mulai malakal maut datang rek maut. Assalamualaikum Haji Pendi. Cek malakal maut. Salam, saya. Iya abdi malakal maut. Hah? Malakal maut deuk naon? Iya tugas pula deuk nyabut nyawa. Sambarangan bah. Cek malakal maut pan sambarangan. Ulah waka cek Haji Pendi. Cek malakal maut emang berat kanaon nu mantak ulah waka. Kredit ya tanggeus. Loba jasa ketika malakal maut datang ke urang teu siap lantaran loba jasa karesep di jero hate, resep kana motor ngahalangan kana ngeunahna sakaratul maut, resep kana mobil ngahalangan kana cepetna sakaratul maut, resep ka jahe mah kumaha tah mah. Oh angel jasa angel anu molotot be. Molotot batas simeuten. Angel da pae. Tah, ieu nu batak cak Kanjeng Nabi mutu qobla anta mutu. Paehan heula ku anjeun kahayang memeh maneh mah pae. Kahayang heula. Nah, Kiai ari kahayang teh naon sih maksudna? Kahayang teh nafsu. Nafsu urang teh lamun henteu dipaehan moal aya ngeunah ibadah ka Allah. Salat ge salat capek, jasa sakitu deuketna ka masjid hampir teu nyauheun ka tihang masjid. Ieu mah di ditu mah di Subang. KTP-na mah urang Sukamulya. Kuna udah berat nafsu. Lamun urang ningali orai naga teh nyana kaluar ti leuweung. Eta orai naga nu mantah kaluar teh lantaran lapar loba dahareun di luar. Nyana teu kuat kaluarlah ti gunung, kaluarlah ti leuweung neangan dahareun. Naon nu aya disamber ku nyana. Aya anak kotok tewak. Aya anak embe hayangnyana ditewak. Aya anak kebo ditewak. Aya anak jelema. Satungtung aya dahareun nyana kukuliaran bae eta orai naga. Meureun urang mun nyaritakeun orai naga mah teu pati warau urang dia mah orai sanca. Orai sanca eta banggi naon bae tewak. Tah. Nafsu urang ge nafsu urang ieu. Nafsu urang lamun nafsu urang lapar nyana kaluar. Set bentukna kos Aji Pendi gitu. Bentukna eta nafsu. Orai. Ngan ngabentuk kos nyana orai geus sarua. Ieu orai saca. Ieu tuh orai belang. Nu belah ditu koros. Nu belah dieu mah tuh orai. Kaluar. Ngan ku Gusti Allah dibentukeunana kos urang. Ieu teh sabenerna mah kadeuleuna ku ahli Allah mah orai. Matak tadi kula barang deuk asup ge imbung sasalaman. Loba orai. Kumaha eta orai? Orai teh keluar lantaran di dia aya cau. Jadi orai neangan cau. Tadi orai ini sebab biasa cau.
Iya, komo geus teu ka itu. Di imah kula keneh. Di imah kula keneh geus nyatuan bae ta oray. Terus bae mun teu disingkirkeun, heuy, atuh terus bae. Datang ka kuari oray. Ya Allah, ya Rabb. Tuh. Nyana menganggap normal we kos kitu teh. Tah ieu oray. Naon anu bikahayang ku oray direncanakeun. Bahkan oray mah sakadar hehewanan. Tapi nafsu urang mah neuleuh sapeda hayang, mulai dipikir, diusahakeun. Neuleuh motor hayang, dipikir, diusahakeun. Neuleuh mobil hayang, dipikir, diusahakeun. Bahkan neuleuh jabatan hayang, pikir, diusahakeun. Bahkan kamuliaan jeung keagungan, pikir, diusahakeun. Neuleuh urang Karawang, gede susun hayang deui. Ya Allah. Ieu surat suara. Tah. Oray mah oray sakadar dadahareun hewan, tapi kan bentuk kos kieu mah. Ieu mah leuwih ti oray. Ya oray. Masya Allah karim. Cak Kangjeng Nabi nu bahaya teh ieu nafsu urang anu digambarkeun seperti oray, di mana-mana ieu nafsu urang mikahayang, kemudian urang mikir nafsu teh sanggeus mikir nggak usahakeun, terjadilah di jero hate teh urang teh diperintah ku kahayang urang. Terteraklah di hati urang gambaran nu dipake kahayang ku urang. Urang hayang motor nyangre di jero hati motor urang. Sanajan urang salat nu kabayang lain Allah sekupi. Nafsu eta kos kitu. Urang hayang apansa sanajan urang Allahu Akbar. Allahu Akbar salat tetep apansa aya bae di hati. Bahkan urang hayang kawin deui jeung nu ngora, duit aya, urang na atuh gagah, mulai usolli sunnatat tahajjudi lijahe Allah. Diatna geus lain deui. Wiridan lagi wiridan geus lain wiridan sholawat. Wiridan lagi nu kadange ku celikula bangsa oray kos kieu ya goniyu ya goniyu ya goniyu agnini 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 ya goniyu agnini ya goniyu agnini bihalalika an haramika ya goniyu ya goniyu ya goniyu ya goniyu ya goniyu. Eta angin wiridan teh angin wiridan kan ka dieu tah. Kadenge naku bangsa oray deui mah pajar sholawat pajar wiridan. Kadenge nama bagus-bagus amat tata wiridan. Ya sholawat naria, sholawat munjiat, doa-doa ti Kangjeng Nabi. Ternyata horegadan kaambeuna ku malaikat mah ketika aya bacaan-bacaan anu lain lillah eta teh hapeuh. Cak urang Sumatera mah hapeuh. Buktikeun kuari ku ente ambean huluna. Geus moal kuat begitu. Moal kuat hapeuh. Bau. Eta teh desakan-desakan kolbu. Hate urang anu pinuh ku kahayang. Nah, ieu kaambeuna sebenarnya mah bau. Numantak malaikat anu murni anu suci nu teu aya berbau duniawi. Eueuhnya nama lain awewe lain lalaki teu dahar teu nginum teu sare bersih ngambe potongan oray kos kieu hapeukeun nya. Cak oray aing teu betah cak malaikat sebenarnya aing teu betah mun lain tugas mah.
ngan tugas we nya di sisi digigir kamu malaikat ieu geus bebeja ka ku lagi babit bae cenah kiai ulah wae main pamit bae ulah wae terus bae lana satungtung aya napasan mah terus bae hapekeun malaikat ulah ning malaikat para aulia Allah anu geus bisa mutuskeun kasenangan dunia bakal kaambe jelema nafsu-nafsuna hangit bau jeung sajabah-sajabana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ketika urang hayang nyaho nafsu urang hayang nyaho ye nafsu urang sih datang ka mana leuletikanana hayang nyaho nafsu kan ngomong emang nafsu teu ngomong contoh engke tanggal 9 urang puasa Tasu'a tanggal 10 ngaranna puasa Asyura tanggal 9 teh Muharram poe naon sih nu bener atuh ngomong ieu nu bener ya salah teh hah nu bener salah teh sih sieun teh itu mah geus itu karek digetak sakitu geus sieun poe naon benar aku gak ada buah ayo mah teu lempeng kabeh urang tanggal hijina poe kemis Jumat Sabtu nah jadi tanggal 9 Tasu'a puasa tanggal 10 Asyura Muharram ieu mah lain nyaritakeunana geus biasa puasa mah geus ngaraho kabeh gitu teu dibejaan ge atuh tilok puasa ieu digeumah teu kapikiran tah ieu mah kieu hayang nyaho nafsu mah puasa urang poe Jumat tek mulai urang ti jam 7 mah masih biasa jam 8 biasa jam 9 jam 10 tak hudang sere mun sare teh atau nu teu hees mulai jam 11 ngomong kan nafsu urang ngomong bos lapar bos eta nafsu urang bebeja ka urang bos lapar neuleuh di meja aya kopi kapal api bos kopi kapal api bos waduh digulaan kontreng mantep bos eta kan nafsu udah ngomong nafsu dahar nafsu nginum ngomong eta nu kos kitu ngaranna ka diri urang Jibendi cak nafsu kita makan yuk lapar ada orang dalam dong di dalam nggak usah takut aduh kan ada cucu malu sama cucu kunci oh cek aja Fendi iya juga ya iyalah kecuali kakek-kakek harus pinter dong jangan sampai kelihatan anak kelihatan cucu udah kita aja kan enak itu jengkol masih ada wih sambal masih ada udah ntar ngerokoknya di kamar aja udah beres baru keluar lagi kan nggak tahu orang udah mantep dah boleh juga ya nah iyalah iya ya oke dah oke bawain masukin ke kantong atuh kantong terus bawa ke kamar masukin kantong masuk ke kamar trek nah ini mantep nih baru kerjaan bagus yang begini nih. Iya maka tah eleh takut nafsu tah hajudar tah bisikan nafsu terhadap lapar bisikan nafsu terhadap dahaga bisikan nafsu terhadap makanan-makanan ketika urang puasa bicaranya na ieu keur ngabuktikeun nafsu ngomongnya na ka urang ku urang lamun henteu ditahan eta nafsu urang terjadilah dahar urang eleh takut nafsu
tapi lamun nyana bebeja ka urang, bos lapar tasua goblok sia kuai, awas sia kuai, pejit sia, jangan gitu dong bos, tasua tar jam 6, waduh nggak kuat bos, nggak kuat gua kubur lu. Itu bahasa bagus sampai jam 12, bos atuh nyiksa awak nanaonan, puasa kan sakadar sunnah, haju kan awak mah lamun haju lapar haju gering kan teu bisa sholat ka dituna, teu bisa maca Quran, puasa malah sapira puasa, tapi kan itu urang gering ieu bahaya, ulah ngajadikeun ganjaran tina masalah anu leutik, maning buka tapi seger kan urang ka dituna, di bener oge nya ya gitu. Nasihat hebat eta. Nafsu nasihatna. Haji Pendi kan geus kolot, daya tahan tubuh kan lain. Nu ngora onam, nu ngora mah nya mah tuh kuat tuh puasa sababaraha poe ge hizib segala ge. Ai Mang Haji mah cak nafsu teh geus kolot lah atuh jak geus puasa tasua, puasa Asyura geus baheula. Geus bae ayeuna mah mendingan ge puasa sederhana bae tapi kan ka dituna gagah bisa dagang, bisa ai sehat bahkan bisa ibadah nu lain. Lah mending buka bae engke bae jam 1, jam 2. Eta ge jam 2 geus beungan ganjaran ieu ka dituna. Geus cukup sakitu ge bagi orang-orang tua mah. Cek Haji Pede bener oge nya sakena ya. Ya geus atulah jam 2 buka, eleh taku nafsu. Eleh taku nafsu. Tapi lamun ditahan cek Haji Pede goblok beureun sia. Aing nu geus kolot teh tereh paeh. Manya aing eleh ku sia. Ye tolol merarasaan aing sukeun paeh asana ieu. Emang kunaon gitu? Ih geus eungap geus aya, batuk geus aya. Neuleuh awewe nu ngora pajar nini pajar ngora. Ieu kan lain deui kan. Ieu lain deui cuacana ieu. Tah eta lamun geus kitu pan geus tereh, irung geus teu kadeuleu irung. Kan urang lamun hirup normal mah teh irung kadeuleu. Kamari Haji Pendi urang geus irung ka mana sakena ieu? Teu kadeuleu. Gambaran nafsu. Ketika orang lapar, nafsu orang ngomong, hei bos lapar, dahaga, eta terus bae unggal poe teh unggal sapoe eta teh per jamna per menitna, urang teh terus bae digandrungi ku dahar. Urang jam 12 hayang dahar inget, jam 1 hayang dahar inget beker salat ge, salat hayang dahar. Sebab kahayang nafsu mah terus bae. Karak sapoe karak puasa sapoe nafsu can reda. Puasa 2 poe can reda. Ke puasa ge 10 poe kakarak geus teu hayang dahar, teu inget ka dahar, teu hayang nginum, teu inget ka nginum. Nah iya gambaran nafsu. Kuari urang hayang baju awewe kacikupa wey rongres bagus amat ya rongres, masya Allah rendana mantep amat si renda iya. Ya Allah ya Rabb, iya mah aya kemekah-mekahan ieu mah bagus, asa-asa di pasar seng ya bagus. Oh pasar seng di Zamzam Tower, di Hilton. Tanya sabaraha duit sih hargana, ditanya, oh iya 500 real. 500 real teh 2 juta. Tanya di Cikupa seperti itu 1 juta lah, di Cikupa mau lain 2 juta lah, 1 juta. Langsung lantaran encan kabeli nafsu encan cager datang ka imah ge beta awewe hayang boga duit 1 juta kumaha nya ieu yang meuli baju ilmu hideung bagus, prendana ge bagus, salat zuhur heula usolli fardhu zuhri 4 rakaatin li baju hideung. Allah baju hideung aya bae
baju hidung, datang ke asar baju hidung aya bae, datang ke maghrib baju hidung aya bae, datang ke peuting baju hidung aya bae. Nah ieu nafsu teh kababawa bae, ieu keur carita dahar, ieu keur carita pakaian, keur carita kendaraan. Nah iyalah nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun mutu qoblaan ta mutu, paehan tak kahayang memeh urang paeh asli. Satungtung urang teu bisa maehan eta, urang moal aya kangeunahan berhadapan jeung Allah, kahalanganlah ku eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedangkeun paeh jelas bapak urang geus maot, bapak kolot urang geus maot, uyut geus maot, mang urang, uwa urang geus maot, adik urang geus maot, bahkan anak incu aya nu geus maot. Urang ge pasti jasa moal kembang boade paeh. Ku ayana sakitu paehan heula ku urang kahayang urang. Nu jadi bahaya ye. Ieu kahayang ku urang dituturkeun terus sehingga urang lain dititah ku Allah, dititah ku kahayang. Lamun urang geus dititah ku kahayang urang, engke bakalna ka maca-maca Quran ge dititahna ku kahayang lain ku Allah. Wiridanana ge dititah ku kahayang mah geus lain deui. Urang boga kawauh urang Cisoka ya sagelis-gelis teh Cisoka lah, tapi kan bogo urang bogo ya bogo. Ditanya ku urang nyiduhanna, ku Pak Haji Pendi ditanya, neng ka mana neng, tih banget kos kitu tuh ya tanya bae. Awas sakadi Pendi ai isuk bae sia, tanya deui bae. Bener isuk aya deui liwat, tanya deui. Neng ka mana neng? Naca. Ambo. Sial teh cak Haji Pendi. Emang aing teu boga guru kitu di Cisoka. Nah, nista maja utama. Langsung gitu. Neng. Naon neng? Heh. Udah sok tanya, mun kulit putih meunang. Ai hidung leteng gitu mah naonan? Masya Allah, Cak Haji Pendi datanglah ke Kiai di Cisoka dibere wiridan. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ulah sok aya sabaraha kali. Contoh doang ieu mah geus mah praktek deui. Ieu mah keur carita. Eta kan Al-Quran dibaca wahyu kita Al-Quran, tapi kulantaran desakan kahayang geus lain diparentah ku Allah. Eta maca Quran na kos kitu teh desakan kahayang berarti nafsu lain diparentah ku Allah bakal ka neraka. Sanajan maca Quran, maca sholawat supaya karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Eta kadenge nama sholawat. Padahal mah lain atas perintah Kangjeng Nabi, lain atas perintah Allah, atas perintah kahayang, yakni nafsu. Tah eta teh maca sholawatna doraka. Teman-teman kukula diajak bae di ulah supaya ka neraka sebenarnya mah. Ndekna ka neraka bae. Ngolosot bae ngolosot dasar orek koros bener. Masya Allah. Nah, iya kukula dek dicaritakeun sote hati-hati. Urang kan kuari keur mengenang kematian, sedengkeun urang bakal maot. Ai maot teh tepan geus jelas, bakalna pasti lain bakal lalagaan. Sanggeusna urang memastikan paeh, nu jadi batur urang ayeuna kan 3. Hiji batur urang teh dunia, kuari urang keur hirup babarengan jeung pakaian dunia, babarengan jeung imah dunia, babarengan jeung kendaraan dunia, babarengan jeung dahareun dunia. Salila hirup etalah babarengan jeung urang. Babarengan nu kadua ialah keluarga.
urang bareng jeung pamajikan, urang bareng jeung anak, urang bareng jeung incu, urang bajang bareng jeung temen-temen dagang ke kantor tani dan lain sebagainya. Iyalah nu bareng jeung urang. Nu katilu nu ngabarengan ka urang adalah amal perbuatan urang. Ketika urang paeh, tiluanana nganterkeun dunya kasamak-samakna balik, babaturan urang, keluarga urang, hatta pemajikan jeung anak balik, urang koloso diasupkeun ka jero kubur, nu milu hiji amal urang ka jero. Tep, masya Allah. Ieu nu perlu direnungkeun ku urang. Mulai dibuka, tali-talina dikumpulkeun. Ya Allah, buka cenah pipina tempelkeun kana taneuh, dibuka. Anu kuari jadi kebanggaan, jadi parabot ria. Komo awewe mah dipoles heula. Mending jang salaki mah jang tukang ojek. Dipoles. Ya Allah, ya Rabb. Dipoles, dimimiti putih, datang ka semu hideung, datang ka hideung, datang ka beureum deui. Kos Muhammad Ali ditinju. Ieu pipi jadi kebanggaan. Tah, aju dibuka, tempelkeun kana taneuh. Masyaallah kari. Ieu kudu direnung-renung ku urang. Ieu da cenah ieu tongtotkeun. Geus beres. Gelungna gelung. Gelung. Bacaan inna anzalna. Gelungna bacaan inna anzalna. Anu kamari awak urang lantaran urang mah pejabat teu meunang salah. Kasur ge kudu spring bed bae. Teu meunang salah selimut kudu nu emas. Anu kamari ieu lantaran urang bos. Kasurna AC-na ge kudu meta anu luar biasa. Lantaran kamari ieu urang hirup teh dimumule ku batur. Embung urang hirup ngagoletak sare teh. Tetep kudu make ampar anu bagus, permadani dan lain sebagainya. Kuari mah eueuh saha. Eta gubernur teu kudu make ampar. Eta bupati sarua bae. Eta camat teu komo. Eta cenah Haji Pendi mah keur ngorana ge teh ieu. Enggeus bandingan ge gebrus. Eueuh amparan eueuh naon. Ya Allah ya Rabb. Nu kamari urang kudu make ampar, kuari mah eueuh ampar. Nu kamari anggelna ge masyaallah, kuari hanya sebuah gelung. Ieu nu kudu dipikiran ku urang. Aju mulai tah ditatabanan terkadengekan ku urang lantaran roh urang aya di dinya. Kotrak ngajerit kan urang. Ngajerit. Beres geus cenah geus. Ieu kurang saeutik ieu kurang ieu. Golok na mana golok kadenge ku urang. Golok ieu saeutik ieu teh jang taneuh tah. Tak beres. Samak. Urang ditinggalkeun di jero. Nu panggeulana nu kolot teh bang. Nu bakal ditinggalkeun nya sae. Kolot mah tereh. Moal kebal deui. Doakeun ieu nu kolot di subatareh amin. Nu kolot subatareh amin. Tah. Ayo korlak. Wah, ditincakan. Salakina maot, anak nincakan. Pemajikanna cerik dan sakada di luar pemajikanna maot, salaki nincakan. Bosna paeh anak buahna nincakan. Anu teu kawawa, guru anu dianggap mulia, guru anu dianggap agung ketika maot muridna nu nincakan. Masyaallah kari. Bayangkeun ku hate urang, ku pikiran urang. Ditincakan teu saha. Selesai balik. Urang ditalkinan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
cek Imam Subki benta orang di jero kubur benta tah asal geus datang kadinya talkin benta ya Haji Fendi bin Alif langsung Uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah langsung nyekel dia tuh oh baik wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al maut haqqun wa anna al qabr haqqun wa anna su'ala munkari wa nakiri haqq nyekel ya Allah baik sampai selesai yana hudang kita jol malaikat amal jore jasa hidung matana molotot ceuli ngaluarkeun amunisi ilu gitu kan ya Allah bau kan otomatis aja pengen nanya ayo saha sia saha heula ieu aing batur sia batur iraja aing mah teu boga babaturan kos gija aing mah babaturan aing mah tarus di ja kasep sakieu mah anas da sakitu mah atuh dibandingkeun jeung nu di Cisoka mah teu ieu je bararagus kabeh ge ieu mana ai eta wiridan ilqala yusufuli abihi teta jadi aing oh ai eta maca sholawat teh harita anu henteu ikhlas lillahi taala teh jadi aing ya Allah ai eta puasa muasaan karung teh jadi aing kadeulina bapan sia ibadah padahal mah eta hayang ngabentuk dunia teh jadi aing ku ari hayu sia tahajud pan tengah penting hayang warung maju jadi aing anu paling parah waktu siang ngabonceng si mbak anu susuna ditukar jeung baso teh tanya aing jadi gos ieu ye jak aja beda tuh kaditu malih aing mah mimiti ayeuna dek milu bae jeung sia kaditu terus aing mah mimiti ayeuna terus dek milu datang akhirat terus aing mah dek milu kas gedeung deui bakal aya malaikat munkar nake disiksa sia tanggung jawab aing coba engke aing dek milu terus datang ke mahsyar datang ditimbang amal nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim aing milu terus ih cak aja pede atuh aing isin hendek isin henteu bukan milu aing ieu nu kudu direnungkeun ku urang nu kudu dibayangkeun ku urang supaya salat urang bener-bener lillah supaya puasa urang bener-bener lillah supaya usaha urang bener-bener lillah supaya ngaji urang bener-bener lillah lantaran lamun lain lillahi ta'ala terjadi amal wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din mukhlisina na ieu dalam rangka merenungkeun kematian sesuai jeung nu ku urang kuari keur didoakeun urang ge kapan bakal urang kuari salat lempengkeun salat urang ka Allah urang isuk puasa insyaallah lempengkeun puasa urang ka Allah urang maca Quran lempengkeun maca Quran urang ka Allah urang ngaji lempengkeun ngaji urang ka Allah urang sedekah lempengkeun sedekah urang ka Allah abeh bener-bener jadi amal urang ketika amal urang mukhlishina lahuddin salat urang ikhlas puasa urang ikhlas baca Quran urang ikhlas sedekah urang ikhlas kabeh ikhlas bakal ngabentuk amal urang kasep luar biasa eueuh lah di dieu malah nu kasep ieu mah potongan monyet kabeh heueuh nu kasep nu kasep kasep mah di mana nu kasep beungeut mah ambalaya nu kasep hate hese urang neangan nu kasep atuh babari Cikupa diteureup tapi kasep hate kos urang neangan awe nu geulis atuh babari jasa
dicitra ambalaya nu antingna sabelah bedah sabelah detik nubukna beureum sabelah ejo sabelah atuh aya ja urang dieu pan sok kadinya nah ge atuh malaya atuh da kan geulis mah deuk nu hideung nu putih wah balaya tapi nu hese ge anu geulis hatena urang boga pamajikan geulis rupana tapi hatena teu geulis capek tapi orang boga pemajikan jore banget na hatena gelis masya Allah indah orang boga pemajikan jore teu sabaraha tapi jore ge kadele ku batur kurang makan gelis pasti di lain marah atuh si eta mah kitu bae cenah asal orang daek berarti bogo gelis cek urang relatif kan gelis cek babaturan urang teh ente pamajikan ente kan gitu amat gitu ge rupana hatena gelis coba buktikan hayu begitunya anak ka masjid ti isuk datang ka maghrib pamajikan teu nanya-nanya sugan ka haji di mana ka haji teu sadaek nanyana sebab bersih hatena sebab lamun lamunnya usil atuh bisa ditinggalkeun kan garada ge jore tah ieu geura malah mah ka tetangga maot teu tahlil ka ditu tahlil aya pengajian ka ditu ka kakak ieu geus pokona mah ka mah geus ka ditu bae kula mah geus pokona imah bae geus insyaallah ngadoakeun geus bae hayang-hayangna naon hase bersih mah nah urang ninggalkeunana deuk saminggu ka mana geus pikiranna naon deh pikiranna naon melang naon deh tanya emang ente teu melang ka pamajikan henteu geus sabaraha poe geus saminggu emang teu mer geus anu daekeun kan kos kitu urang da tenang pamajikan bebas geunah eta geulis hate coba urang boga pamajikan geulis urang ninggalkeun ka karag sapedeng aya saha di imahnya waduh asana cocodot ya bahaya oh komo aju di SMS dengan jawab aduh geus puyeng salat teh inget ka pamajikan bae boga pamajikan jore mah tilok inget ka pamajikan Allahu akbar geus mantap kula mah inget ka pamajikan teh aya nu kieu ye aya jelema foto pamajikanna dibawa bae masyaallah tamah hebat teh satang asal diuk gernung buka kunyana ketutupan deh kadang-kadang ku babaturan kadang-kadang foto sanya gitu mimiti mah kayaknya lempang banggi huru hara gede buka foto pemajikan anak boki tutupkan deh babaturan akan bilang nelu foto sasi aneh ke lempang deui ka mana aya nu nyarekan nyana teh anu nyarekan malah muka foto pemajikan dibuka tanya aku babatu hebat foto sa pemajikan hebat amat beureun geulis jasa ya tenang bae sih asana aing mah neuleus di kantor asal keur naon-naon neuleus pemajikan dilempakeun lempang mun keur rareueun neuleus foto pemajikan kamari anu nyarekan leuleut pamajikan masih mah gelis jasa meureun tah ieu buktina jakos kieu bae aing mah nu mantak ieu foto pamajikan teh dideuleu deui aing asal neuleuh foto pamajikan beringan beban aing pan bisa ringan lantaran walakna tanding jadi aing mah neuleuh mohon bae problem-problem asal dibandingkeun jeung pamajikan leutik cak janatan mata aing kemarin carekan ke ku jelema bandingkeun jeung panyarekan pamajikan aing wah nanaonna tenang aing eta pamajikan lamun galak kos kitu tereh sugih urang ieu deui suka mulia aya tereh sugih coba ge urang lamun boga pamajikan cara ricing cicing anyar ka sugih pemajikan galak mah urang tas subuh hees di depak wah subuh hees leku kotok atuh aduh salaki geus kieu bae mulai gojek aing lah cek deui tah eta hebat dah datang itu jam 10 pemajikan geus kieu bae jam 10 geus datang can wayah datang
batur ge nu ka kantor nu ka bacan ayeuna teh ini teh amau budak pemajikan pohara ya pemajikan ieu mah lamun pemajikan galak dua mun teu sugih kolok sun urang inget ka Abah almarhum aya santri datang Waalaikumsalam oh saya geus kawin geus bah mana pemajikan saya itu mas bagus alhamdulillah ku Abah didoakeun ieu mah kula nu mantap pemajikan kula dibawa ka dieu ieu kula rek bebeja ka Abah minta doana doakeun ku Abah lain kitu bagala tek santri tak ka Abah bebeja sia kunaon bebeja ka Abah galak eta teh anugerah cek Abah teh anugerah ih pokona lamun boga pemajikan galak sugih geus sia lamun sia boga pemajikan teu galak sia miskin kajen kumaha ge Abah didoakeun bagus sia adena ge boga pemajikan galak sia oh menang datang di 5 tahun bebe jadi ka Abah alhamdulillah bah kula sugih bener bah ngan kitu ge teu boga awak kula bah hai sugih mah sugih motor boga warung gede kan teu boga daging bah kajen geus penting mah sugih becak apa la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah renungan dalam rangka matang puluh ieu lantaran ieu urang ge sarua bakal maot sedangkeun nu kabawa ka kuburan hanya amal sing hade dalam rangka ngalaksanakeun amal perbuatan ibadah urang geus puguh nu lain ibadah bakal nganiaya di jero kuburan terus datang ke akhirat anu berbentuk ibadah ge lamun teu ikhlas sakumaha tadi dorongan-dorongan kahayang lain atas perintah Allah dorongan-dorongan nafsu lain atas perintah Allah ieu ge henteu jadi amal. Nah kiai kumaha supaya orang bisa supaya lempeng ibadah ke Allah kudu nganyahokeun diri urang di awak urang aya 4 lapis lapisan kahiji sodru disebut dada lamun imah mah ieu adalah pelataran lamun pelataran kan diharapna kekembangan aya kotok ge aya kadang soang ge aya di dada orai ge aya orai nomor kedua di jero dada aya kolbu teh aya kolbul jismani ngaranna jantung ieulah seluruh aliran-aliran darah bakal mengalir di jantung ketika sehat jantungna sehatlah awakna ketika gering jantungna geringlah awakna tapi aya deui kolbu teh kolbul batin nur ilahi di dieu aya di jero kolbu di jero kolbu nu jerona deui aya fuad ngaranna eta di jero kolbu teh aya fuad secara maknawi ieu geus leuwih jero nu paling istimewa aya lub di jero bentukna eta keneh eta hiji bentuk zahirna jantung di jero aya nur ilahi kolbu di jerona deui aya fuad di jerona deui aya sirrul asrar urang teh ieu kuari jadi jelema ieu urang lolobana ngan sakadar datang ka dada doang ieu ngan datang ka dieu doang ibadah ieu nah lamun ngan datang ka dieu doang wayahna kudu lobakeun ngaji wayahna loba hudang ti peti hudang beh hudang ulah ka kumaha insyaallah urang asal jam 2 hudang ih jampena ieu mah supaya kabawa paeh pan urang bakal paraeh urang asal jam 2 beh hudang ulah ka ibadah ulah kieu ngarokok lah ngarokok isu penting hudang deui jam 2 ngarokok deui tilu penting urang hudang ngarokok deui cek pamajikan ka haji jadi kieu nya ka haji barang haji ka Cilongok ceknya jadi OTM kieu lain gitu ieu teh keur merenung kayak kebal-kebal bahkan aing nanaonan di hudang maning kiih
mana ki lantas ki mah tun ka mana deuk nyeklak deuk naon sapodo teh engke kebal-kebal mah ji horeganan ngeunaheun ieu hudang peuting teh ngeunaheun mana ngeunahna saat batur kere saat batur kurang hudang masya Allah horegan aya makna lantaran rakaatani minal lail 2 rakaat bae salat dilaksanakeun ti peuting khairun leuwih bagus tibatan nu disorot ku panon poe dunia berarti 2 rakaat urang salat ti peuting leuwih bagus tibatan dunia maka sorot ku panon poe kan dunia bayangkeun ku urang dunia nu sakieu kurang dimumulena bandingkeun jeung salat 2 rakaat tengah peuting masih bagusan 2 rakaat masih kena teu kabita kene bae urang suka mulia mah goblok ieu goblok ieu urang suka mulia mah goblok ngacung nu goblok ngacung ngacung kabeh ieu teh beres ieu ieu geus dibejaan tah nah berarti kan hebat jasa tah salat ti peuting haju saat-saat urang poe ki poe urang hudang eta teh maknana naon bakal caang di jero kuburan. Jadi lamun urang kuari dikubur lah leutik tak kuburan teh tapi Kangjeng Nabi bisa ngadonga wa ausi'hu Gusti moga gajembarkeun ka kuburan kepulan waktu ngadoakeun sahabat wa nawwirhu Gusti moga nyaangkeun bajang ta doa Kangjeng Nabi nu sok dibabaca teh disundakeunlah geus ku urang horenganan kieu ketika orang di jero kuburan nu sakitu sempitna tetapi urang di dunia na sering hudang ti peuting eta orang di jero kuburan caang ya Allah ya Rabbi urang kaget cenah cak batur kuburan cenah poek jacaang horenganan eta tah urang cacaang salat ti peuting teh nembus ka kuburan. Alhamdulillah kok sosok baik buka kaisin teh budak alhamdulillah parah ya budak parah ya nah cedakan di kuburan teh panas lantaran sempit tapi ternyata tis di kuburan horenganan eta jariah jeung ngajembarkeun hate fakir miskin ketika yatim piatu sakedeung deui ye ketika yatim piatu dedeleuannyana batur mah baragus pakeanana jaboga bapak ingan teu ketika batur dahar daging ngadahar lalaun sakitu lobana pantes janyana mah boga indung bapak ingan teu ketika batur seserian jeung indung jeung bapa jeung kakak jeung sajabana ya aing mah teu boga hirup nu ngelan sorangan liuk eueuh ragab teu aya hayang dahar ngeunah hese hayang pake bagus hese kan komo kendaraan mah geus hiji ngagantung ilah yatim piatu ngaranna ketika ku urang dibere duit ceng ieu tah nya neuleunyana saha Masya Allah Imam Haji Pendi mohon barang dideuleu 1000 tak ku galedeg sugan teh deuk bunga 1000 atuh kira-kira disoekeun muga ku yatim teh tah jang haji Masya Allah tapi begitu set ceng beres 1 juta nyana neuleuh ka dieu ieu saha ieu kula kena di mana ulah yang nyaho ieu si Mama Haji urang dieu Masya Allah Mama Haji mudah-mudahan dibere jembar Mama Haji mudah-mudahan dibere sugih mudah-mudahan dibere bisa kawin deh mudah-mudahan kadai ku pamajikan tah kitu mah lulu nah ieu kajembaran hate yatim kajembaran hate fakir miskin anu teu tadina sempit jadi jembar rasakeun ke di jero kubur rasakeun ke jero kubur mun teu percaya paeh dia teu lagi ya Allah ya Rabbi ieu kula mah deuk gambar-gambarkeun nu bakal kajadian di jero kubur urang bakal maot sakedeung deui urang lebaran yatim ngan ulah dipamer-pamerkeun dulur yo ti kula dulur ya ulah
Geus bae aya yatim gade sia gade. Boga teteh teu sia. Aya cek dia teteh sia geus gede umur 17. Jakeun ka hajinya. Ya jang sia. Neraka deui bae. Nyogok teh pangaranna. Bere yatim keur mejeuna hate ana mangkerut dibere ku urang jembar jadi kajembaran di jero kubur. Cak batur sempit lega. Miskin. Aduh, geus kieu bae. Kunaon, Mang? Anak gering, pamajikan gering mah bocor. Dahar teu boga beas. Nah, ku karera. Ye. Ulah kitu mah. Aing geus cenah harare jasa dagang teu maju-maju barang presiden ieu jadi kos kieu cek nya. Atuh kudu nyalakeun presiden. Atuh biasa bae sih, Mang. Iya, geus ulah bohong mah. Jadi aral gitu mah. Ya, tak 5 juta. Hah? 5 juta ngageter cenah kos lilingeun. Iya saya, mau cepen dia. Masya Allah, mah cepen 5 juta mere. Aduh, ya Allah, ya Allah. Saya cepen di mal kabeh, tas 100 bae. Pengkhianat. Pantes potongan cek kena kos ieu. Geus tek paeh ti heula. Wah, sebenarnya ampak-ampakan mu kono. Nah, ini mah kos kitu ka masjid ge kos kitu nya mah. Ka masjid ge pernah 100.000. Tah, wah. Dicokot kembali 90. Geus biadab jasa. Sempit pasti kuburannya sempit. Sempit atuh, DKM ge jadi sempit pikiranna. Anu bagus mah tah. Ye, mah haji 500. Tah, 500 genjembar. Lega kuburan. Begitu diberes 100.000 tah, DKM. Kembalian. Sempit deh kan? Sempit. Dijamin sempit lah kuburan. Tah, ieu gambaran-gambaran kade. Ya ketika poek di jero kubur ternyata ku hudang peuting jadi caang, yakinkeun. Ketika sempit di jero kubur urang bisa ngajembar-jembarkeun yatim piatu, ngajembar-jembarkeun fakir miskin, bakal lega kuburanana. Dan lain-lain tiis bakal ketika orang mere jariah ke masjid tiis aya ASEAN. Lamun mere kipas leutik wa kipas da anu sasada teh war di masjid pun sok aya tah war. Eta mangke leutik di jero kuburan lah sagede liang jarum gente. Nya ge kieu ieu tiis leutik amat. Jadi mau ditanya, saya leutik amat, atupan kurang wer-weran teh cenah. Aduh atak lamun deuk jariah nu mantep. Nu paling bahaya deui. Waduh, setengah 12 lewat. Setik deui. Tadi kula ngaji tadi man mata saha jelema nu maot min ummati ca Kanjeng Nabi ti umat kaula. Umat kaula maot wa amila amala qaumil Lut nyana boga pagawean kos kaum Kanjeng Nabi Lut, homoseksual. Lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe, lesbi. Naqalahu kubrahu Allah mindahkeun kuburanana ilaihim ka kaum Kanjeng Lut. Jelema nu homosek di Sukamulya nyana terus ngalaksanakeun homona, lesbi nyana ngalaksanakeun paeh nyana teu tobat. Sanajan dikubur di Sukamulya gali gerage setelah beres baralik gali deui moal aya di kuburan eta pasti dibawa ka ditu ke Sodom Yordania dihijikeun jeung kaum-kaum Kanjeng Nabi Lut. Masya Allah dihijikeun paeh di Cikupa hijikeun ka ditu abeh kumaha engke yusyaru yaumal qiyamah ma'hum bakal digiringkeun bareng di poe kiamat jeung kaum Kanjeng Nabi Lut. Ngahiji bae ka ditu. Eta sebagai gambaran anu homoseksual, anu lesbi bakal dihijikeun jeung grup-grupna. Sarua urang kuari anu soal cinta dunia anu teu pernah ngazakat bakal hijikeun jeung Qarun. Jelema anu ngagugulung hawa nafsuna kos Firaun bakal hijikeun jeung Firaun. Lamun urang kuari mencintai aulia Allah bakal dihijikeun jeung para wali Allah. Urang sering maca sholawat ka Kanjeng Nabi, urang bakal dihijikeun jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pilih
di mana supaya orai-orai ieu para raeh di jerona jangan lanjut di cerita orai ngan kulantaran waktuna geus setengah 12 lewat maksudna aya orai di awak kurang supaya paeh kumaha carana ieu masih lila keneh masih kudu aya sajam 2 jam na deui endang paeh sia ieu mah dicukupkeun sakieu ieu